seorang angklung puncis gerbelarea surat di tema kusurat kena somah-somah nu ngadarakoan di sakuling alun-alun sang Hyang Maya datang munggu ender di gunung ulu. Majapahit anjog kahiji tegalan nu disebut Puban sakumaha nu geus dijanjikeun saanggalna yen Raja Majapahit kersana Prabu Hayam Wuruk sejamapak di eta wewengkon ngan geuningan naon nu direncanakeun teh teu saluju jeung kanyataan. Rombongan Raja Sunda malah dipapak ku pasukan Gajah Mada. Eun heula saha Ari Andika kuring Gajah Mada Mahapati Majapahit mana Sri Maharaja Raja Sanagara Hayam Wuruk nu cenah rek mapakeun rombongan kami di ieu tempat. Perlu ku Raja Sunda dipikan nyaho yen daratangna ratu-ratu Sanusantara ka ieu dayeuh Trowulan lain rek nyaksian upacara jatuh rami tapi rek seba upeti tanda takluk ka Majapahit Raya. Jadi kahayang dia nabi kami ge kudu takluk ka Majapahit. Kudu henteu teu kudu henteu leuwih jentrena Putri Titaresmi Diah Pitaloka kudu dipasrahkeun ka pihak Nagara Majapahit minangka upeti
di negeri Sunda. Imapati bener nyerita teh nah iya putusan Raja Majapahit atau putusan dia sorangan. Mun Prabu Maharaja Linggabuana teu satuju teu nanaon. Artina urang negeri Sunda mun hayang waluya kudu gancang balik deui. Jauh di juk-juk andang di teang kami teu sudi diwirang dia montong ngaruksak ajen negeri Sunda bejakeun karaja dia hayang muruk Sunda moal kimir sanajan keur aya dina elak-elakan buaya. Demi sumpah amuk di palapa Sunda kudu ditumpes, Sunda kudu takluk ka Majapahit. Demi hiang sedanis kalah di Mandala Bale Agung, demi hiang rumuhun hiang karuhun, demi harga diri negeri Sunda, kami Linggabuana cadut aluk alias pasrah. Isi kami diwanci, isi Sunda napak uga. Ayo gerak maju wong Majapahit, gerak maju Gajah
Pakinten Pidangan Tisit Bering Kepala Kanca Sanggar Seni Siswa Caraka Seluruh Perseka SMP Negeri Cipagar Ageng. Hapunten dengan segala kekilangan, hapunten pisan tetiasa masan anu sae mung niat anu hade. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.